Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abi badai nempangkeun dongeng Cikabayan ka Puskesmas. Mama, Cikabayan mana yang buang kue kamis ka Puskesmas teh. Hayang aya pikir kadua, sagede carangka da buktina. Geus tugurieur ka dokter, nyeribeutkeun ka dokter, geus sirup oge ka dokter, karanya peuncah oge ka dokter, lolombeun disuntik. Pokona mah segala ka dokter. Ayeuna buka dek naon deui bisa Depok deui wae. Saur dokter. Aya naon deui maneh Kabayan? Naon sumuhun, bade nyuhunkeun landong. Cek si Kabayan bari pelaya peunceut. Ieu aya anak ulur di jero beuteung. Dokter. Duh, karunya teuing. Di dieu mah teu sadia ubarna Kabayan. Cing cobaan, ayeuna mah maneh nyeri anu